nyurahkeun atawa ngagamarkeun kahirupan manusia sakembelang ngagambarkeun ngembarakeun riwayat sejarah manusia nitih wanci si jabang bayi dibuntal ku bali ke sang jaga ningang mangsa pral medal manusia nereuman ka manusaana pikeun pibakaleun hirup jeung urip paeh posokna nu atleetna ke sang hirup nu wajibna pinuh ku perjuang sanes kanteng priyogina kacerdasan pikeun ngawangun ngangkat harkat darajat dirina kalayan ngangkat harkat martabat nagara. Hirup susah populasan, hirup senang wawayang. Ya lumenggang ngancik ning api yang papak ulan usik malik pitu ulannya ukane salapan sasi kasalapan maklaaran bramaklaran ingbuana
dia ulah ganggu kawan, tapi lamun dia